Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Pundelia Citra Sulistiawati di dieu simkuring bade ngadugikeun drama monolog anu judulna Ngeunteung ku Teddy Muhtadin. Geus pucung geus deui geuningan tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodot teh ya. Jarawat meni barem kieu pencet kitu. Ah sieun peurih. Antep wae asa ngagokan deh. Tapi keke asa jadi nyari keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumunda. Budak cahaya anu somoro tina saca anjeun akang. Nya bener jadi panyari gini, panyari karena banget kuring anu cek batur mah ngalaka indung seru bapak mah halis jeung jurung kuring teh nyeplas pisan pangamung sareng kening mama. Ari gado mah ngalaka nini kuring. Naon deui nya anu jiga mama teh? Oh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mama teh. Tah palebah awak jika ngalaka bapak malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagara belai. Cek Mang Omen mah kuring teh fotokopiana bapak. Ari bapak nyati sahadeui ari lain fotokopiana ti bapana deui mah nya ti aki kuring cenah eta oge da kuring teh kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasihi ku Gusti anu Maha Suci. Eleuh eta saha nu kaluar tina kalangkang banget kuring? Walah mugi ngalobaan. Amboeng. Oh nya kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nini, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Aya walungan cinta anu ngembat panjang pisan ngaliwatan pada kehirupan. Eta walungan cinta teh ngocor ti Rama Adam sareng ti Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka inung bapa, terus ngamuara nepi ka diri abdi. Nya aya cinta aranjeun dina diri abdi. Nya muhun insya Allah eta kanyaah kadeudah aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring kana diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina pipi. Gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri abdi keresina ngamaklir terus nepi ka anak, incu, bao, terus nepi ka turunan nupang jauhna. Pancen kuring teh bajuang sakia tanaga sangkan eta kasucian wangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insya Allah ieu jarawat beki asak ieu hate beki nyanyautan. Akang ari akang teh aya di mana? Sakitu bae anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.